Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala ukhbirukum nata perlu ngabejakeun kami ka aranjeun bisyai'in kana hiji perkara idza nazala di mana-mana turun birajulin ka hiji lalaki mingkum ti aranjeun naon karbun kabingung aw balaun atawa balai min amri dunya tina urusan dunya da'a anu ngadoa ieu si rajul bihi ka Allah payuparriju tuluy ngalenglangkeun Allah anhu ti itu rajul du'a'u dinuni eta du'ana Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin eta lapad la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha teu aya di pangeran illa anta kajaba Gusti subhanaka maha suci Gusti inni sayaktosna abdi kuntu eta tegesna abdi kuntu tegesna abdi minaz zalimina eta ti reng-rengan jalma anu darolim kabeh. Rawa ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakim Imam Hakim. Ala adulukum nah teu perlu ngabejakeun kami ka aranjeun ala asyadikum kana pang bangetna kakuatan aranjeun amla kukum eta pang ngamilikna aranjeun linapsihi kana diri linapsihi kana diri na itu si eman indal godobi dina nalika ambek. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tabrani Imam Tabrani an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Ala arkika nah teu perlu ngabejakeun kami ala arkika nah teu perlu ngajampe atawa ngarukiah kami ka anjeun birukiatin ku hiji rukiah rokoni anu geus ngarukiah kami rokoni anu geus ngarukiah ka kami biha ku itu rukiah sa Jibril malaikat Jibril takulu ngucap ieu malaikat Jibril bismillahi arkika wallahu yashfika min kulli da'in ya'tika min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah arkika nyu ngarukiah atawa ngajampe kami ka anjeun wallahu sareng ari Allah yashfika eta anu nyagerkeun Allah ka anjeun min kulli da'in dina saban-saban panyakit ya'tika anu datang ieu da'in ka anjeun min syarri nafatsati tina gorengna pirang-pirang awewe dukun fil uqadi dina sasajen wa min syarri hasidin sareng tina gorengna anu hasud idza hasada di mana-mana hasud itu si hasid tarki ngajampe ieu malaikat Jibril biha ku itu kalimah salah samaratin kalawan 3 balikan. Rawa ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakim Imam Hakim. Ala u'allimuka nah teu perlu ngawurukeun kami ka anjeun kalaman kana hiji omongan idza qultahu di mana-mana ngucap anjeun kana ieu kalam azhaba tah ngaleungitkeun Insyaallah Gusti Allah Ta'ala mahalu Allah hammaka kana kabingung anjeun wa qado sareng mayar Allah angkati anjeun dainaka kana hutang anjeun qul kudu ngucapkeun anjeun idza asbahta di mana-mana isuk-isuk anjeun wa idza amsaita sareng di mana-mana pasosore anjeun Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan kana lapad Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan Allahumma ya Allah inni sayaktosna abdi a'udzu eta nyalindung abdi bika ka Gusti minal hammi tina kabingung wal hazani sareng kasedih wa a'udzu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti minal ajzi tina apes wal kasali sareng kedul wa a'udzu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti minal jubni tina borangan wal bukhli sareng koret wa a'udzu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti min galabatid daini tina kalindihna hutang wa qahri rijali sareng dina paksaanana ku pirang-pirang lalaki. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Dawud ala tasmauna nah henteu hayang ngadengi aranjeun innallaha sayaktosna Gusti Allah la yu'adzibu eta moal nyiksa Allah bidam il aini ku ngucurna cai panon wala bihuznil qalbi sareng moal nyiksa ku naon ieu teh sedihna hate walakin yu'adzibu tetapi nyiksa Allah bihadza kalawan ieu wa syara sareng isyarat Kanjeng Nabi ila lisanihi kana lisanna Kanjeng Nabi aw yarhamu atawa mikanyaah ka mayit wa innal mayyita sareng sanyana mayit
yu'azabu eta bakal disiksa ieu mayit bibukai ahlihi ku sabab cerikna ahli mayit alaihi ka mayit. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Asy-Syekhani Bukhari Muslim an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Ala u'allimu kana henteu hayang ngabejakeun kami ka aranjeun. Ka anjeun kalimatin kana pirang-pirang kalimat. Man ari saha jalma yurid anu ngarsakeun sallallahu Gusti Allah bihi ka itu man khairan kana kaalusan yu'allimuhunna tah ngawurukan Allah kana ieu kalimat iyahu ka itu man. Sumalayun sihi tuluy henteu mohokeun Allah ka ieu man abadan dina salawasna. Qul kudu ngucapkeun anjeun Allahumma inni dhaifun kana lapar Allahumma inni dhaifun. Allahumma ya Allah inni sayaktosna abdi dhaifun eta anu lemah. Paqawi moga nguatkeun Gusti fi ridhoka dina ridho ka Gusti. Dofi kana lemah abdi wa khud sareng mugi nampi Gusti ilal khairi kana kaalusan binasiyati dina embun-embun abdi. Waj'al sareng muga ngajantenkeun Gusti al-Islam kana agama Islam muntaha ridhoya kana panungtungan karidhoan diri abdi. Allahumma ya Allah inni sayaktosna abdi dhaifun eta anu lemah paqawwini moga nguatkeun Gusti ka abdi. Wa ini sareng sayaktosna abdi dalilun eta anu hina izzani moga ngamulyakeun Gusti ka abdi. Wa ini sareng sayaktosna abdi teh fakirun eta anu fakir. Farzukni boga ngarizkian Gusti ka abdi. Waqfini sareng nyukupkeun Gusti ka abdi bihalalika kalawan anu halal Gusti. Ti Gusti an haramika jauh tina anu haram Gusti. Wa aghnini sareng moga ngabeungharkeun Gusti ka abdi bifadlika kalawan anugerah Gusti. Padol Gusti aman jauh tina zat siwaka salian ti Gusti. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Hakim Imam Hakim. Ala unabi ukum nahan teu hayang nyaritakeun kami ka anjeun bi akbaril kabairi kana panggedena tina pirang-pirang dosa gede. Al isyraku kahiji musyrik billahi ka Gusti Allah. Wa uququl walidaini kadua milaraan ka indung bapa. Wa qaulu zur jeung katilu ngomong anu bohong. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Bakrah katampi ti Abi Bakrah. Yakum kudusian aranjeun wal ghibata kana ngupat painal ghibata karana sayaktosna ngupat teh asyaddu eta leuwih banget minazina tinimbang zina. Wa inna rajula sareng sayaktosna hiji lalaki qad yazni eta terkadang zina ieu rajul wa yatubu tuluy tobat ieu rajul. Fayatubu mangka narima tobat sallallahu Gusti Allah alaihi ka itu si rajul. Wa inna sahibal ghibati sareng saenyana jalma anu sok migawe kana ghibah la yaghfiru eta moal ngahampura sallallahu taala Gusti Allah taala lahu ka itu sahib hatta yaghfira sehingga ngahampura lahu ka itu si sahib saha sahibuhu baturna ieu si sahib. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Syekh an Jabirin katampi ti Jabir. Iyakum kudusian aranjeun kabeh wal kadiba kana bohong fa innal kadiba karena sayaktosna bohong teh mujanibun eta anu ngajauhkeun lil imani kana iman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmad Imam Ahmad. Iyakum kudusian aranjeun kabeh wa zina kana zina. Fa inna fihi mangka sayaktosna eta tetep dina zina teh arba'a hisolin aya 4 pirang-pirang tingkah. Yazhibu hiji ngaleungitkeun itu zina albaha kana kaalusan anil wajhi tina wajah wa yaqta'u sareng megatkeun ieu zina arizqa kana rezeki wa yaskhitu sareng ngabendukeun itu zina ar-rahman ka pangeran wa yujibu sareng netepkeun atawa ngawajibkeun ieu zina al-khuluda kana langgeng finnari dina neraka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani ani Ibnu Abbasin katampi ti Sayyidina Abbas wallahu a'lamu bissawab.